pamajikan baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, nu heubeul ge raoseun keneh. Nih tepeka jadi lalaki teh. Naon peka naon? Meuli baju teh ayeuna nungtut. Bulak-balik tereh lebaran mah pinuh. Jaba heurin hareudang macet. Dararamang tetangga Ece. Damang binong. Nah, maka jeung wi naong atuh. Atuh Tante Mary gitu. Oh, Tante Mary. Atuh. Lain hirup teh mot. Naon beui? Ngabandungan salaki nepi ka Gusti nu Maha Agung jabanding ayeuna teh tereh lebaran. Oh, kunaon kitu salaki eueuh. Asa eueuh usaha we hayo. Naon gawena atuh? Gawena teh dutre. Naon dutre teh? Udud sare. Astagfirullahaladzim nepi ka Ece, nepi ka banting tulang. Banting tulang kumaha Ece teh? Hah? Banting tulang teh kumaha? Aya tulang taleng dibanting-banting ku Ece. Duk hulupet nyawa Ece oge ayeuna teh milu usaha. Jadi wanita karier. Wanita karir gitu benarkeun mot. Teu kudu, Ece mah geus kudu kitu. Meni tong sok kitu. Ya Allah ya Robbi. Nepi ka ayeuna Ece teh ngabeca mot. Ngabeca? Oh anu balik. Tingali ieu bitis nepi ka gede teh. Paingan ngabeca di mana Ece? Gusti nu Maha Agung ngabeca eta di alun-alun Ciparai. Rame atuh teh. Rame. Nepi ka ya Allah ya Robbi Ece teh nepi ka lieur pokona mah. Nah lieur. Hah? Nah lieur. Lieur kamari aya nu bubulucun. Naon? Nu bubulucun naik ieu. Naik beca? Naik beca. Wah, nah atuh. Ai ku Ece teh awewe jabani. Ai ku Ece mah ditarik we butuh duit. Heeh. Hari Ece teh sabat kitu manehna teh naik ce cenah ka pacet. Mangga cenah. Kabayang nanjak naik beca. Siap cing teh. Naik we Ece teh ka pacet tah. Digoel. Ngan Ece teh sampat di jalan melongkeun eta ka awewe teh. Nah, dipelongkeun ari Ece gawe atuh. Heeh eta si eta teh budak eta nu naik teh. Nanyakeun ka Ece. Ece naon melong wae? Henteu cing teh Ece teh bingung. Bingung kunaon? Tadi teh bingung cing teh ari neng teh pan bubulucun cing teh. Teu make baju salamar-lamar acan. Di mana nyokot duit nah cing teh. Da lieur atuh sok. Apan boga dompet atuh. Sing horeng manehna teh boga dompet nya bener. Loket godeg cenah kitu. Ya Allah, ya Robbi. Tapi ka kitu. Nya godeg nya ramatan teh eta. Aya dompet jemros. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Kumaha ya nying hareupan lebaran teh. Nah aja kumaha hasareupan we. Lainna naon budak geus goak deui hayang baju bedug. Oh, si Cepi. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Kamari ge aya nu nawaran ka Ece tengah beca. Cenah narik 2 jutaan. Ditolak tak Ece. Oh, ari Ece meni gengsian jual lebar 2 juta. Lainna naon sok atuh ari Ece di alun-alun Ciparai bangan narik teh. Ka mana? Titah nganterkeun ka Jogja geura sok. Hayang bitu-bitis meureun. 2 jutaan nah horea mah yang bitu-bitis mah. Tuh geuning si cepotna ka dieu. Si Cepi teh cenah hayang sapatu hurung. Hayang sapatu hurung. Ya Allah ya Robbi si Cepi. Hayang sapatu hurung heug cik tadi pangmelikeun sapatuna kayak hurung nama orang duruk we kayak salah hurung. Yalah. Lebaran sebentar lagi. Lebaran sebentar lagi. Baju lebaran urang melian. Beli baju lebaran. Baju baru alhamdulillah.
alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Semuanya sepatu baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Pemajikan baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, nu heubeul ge raoseun kene. Jika udah senang kita cek kali kecek. Astagfirullahaladzim, boga salaki tinggal dak jengle we. Watados usaha tara grasok nepi ka cicing. Begitu jika ke bunga saya tahu pikiran. Gening ada mami. Kunaon sih cemberut aja. Jangan muruk kusunu dong. Kita ini kan keluarga yang harmonis. Harmonis, hari-hari bahagia, jeung har teu gablek duit. Nih tepeka jadi lalaki teh. Naon peka naon? Meuli baju teh ayeuna nungtut. Bulak-balik tereh lebaran mah pinuh. Jaba heurin hareudang macet. Si Cepi geus hayang sapatu hurung, geus hayang kopeah anyar. Nu kamari leungit pan. Cik atuh. Geus hayang mobil remote. Udah sunatan atuh nya. Kabina-bina teuing geus atuh mama. Kakak mah hayang mamah baru nya Kang. Aing ngomong ka dewek masih Cepi teh hayang mamah baru cenah. Hayang mamah baru kumaha? Ai nyandung hayang ai duit eueuh sia teh. Ye tong sok gitu mami atuh Mami sok sanajan urang sangsara urang teh kudu bersyukur. Sabab batur oge lamun urang sangsara cek keterangan lamun sangsara urang ke dijauh milih hisab ditimbang teh henteu loba teuing timbangan. Teu loba teuing hisaban. Teu loba teuing nu diitung. Mata kudu bersyukur urang sangsara teh engke teh cik atuh mami alasan ngomong segala rupa ya Allah ya biasana anu ka surga teh jelema beunghar loba sodaqoh ai maneh sodaqoh kumaha da osok akang geus sodaqoh ngan poe Jumaah kamari aya kejadian naon Jumaah kamari teh pan aya kenceleng ngaliwat keur Jumaahan deh aya dina akang teh nyokot duit pan dina dompet aya 100.000 50.000 aya 10.000 aya 2.000 nu mana nu kaluar 2.000 atuh tuh 2.000 diasupkeun ku akang teh keun bae 2.000 ge asa ikhlas banyak sup ke kotak amal nah ari pas kitu aya nu totoel ti tukang budak ngora teh mah budak ngora ngasongkeun duit 100.000 cokot ku dewek teh asupkeun we meni era dewek mod sok dewek geus kolot ngan 2.000 sodaqoh eta budak 100.000 ngasongkeun ka dewek sok wah can boga gawe ditanyakeun ku dewek teh jang cing teh eta naon motivasina sodaqoh nepi ka gede-gede teuing 100.000 teh budak ngajawab naon eta mah mang cenah duit mang cepot lagrag bieu astagfirullah sing horeng mikeun teh ka dewek jabanding diasupkeun kana kotak amal waduh wah tungtung nama ngadaguan bubar Jumatan we Dikelaskeun. Dikelaskeun we. Lebar mod. Tungtung nama ngadaguan DKM. Bongkar deui saeng. Tungtung nama bagi dua jeung DKM aing euy. Gusti Nu Maha Agung rek kumaha beunghar urang teh geuningan sangsara oge pedit urang teh. Heeh. Nepi ka bina-bina teuing maneh teh atuh papip nepi ka kieu-kieu teuing. Minimal atau boga perusahaan kaduhung henteu jeung si Mas Raka baheula. Meureun lamun jeung si Mas Raka teh aya teh disenengkeun.
Aya nama proyekan anak alus ngedit wae ayeuna teh. Ngedit naon? Ngedit beungeut manehanana sorangan. Ya Rabbil alamin. Heeh, nu matak teh oge ngeuskeun bae atuh tong dikaduhungkeun. Keun lain geus ieu kuduna. Keun da Papip juga ke kamu itu. Papip juga menerima apa adanya. Teu memandang fisik. Ingat zaman baheula meureun. Mimiti kawin. Sok sanajan kamu itu awaknya simpel. Naon simpel? Simpelna simpel lendung. Tong sok kitu. Make jeung ngomong-ngomong bieu teh naon simpel lendung. Kade kieu-kieu oge yeuh wanita sabar. Naon sabar? Sagala bareuh gitu. Da sabanana nama awak badag kieu teh lain kahayang. Kudu nama ieu teh salah nyuntik silikon. Wah, nah salah kumaha? Heuh, kudu nama nyuntik silikon teh kana irung, ieu kana beuteung. Ari jadi inum. Ieu kah diinum jadi kieu bareuh. Astagfirullahaladzim. Heeh. Ongkoh perjanjian kawin abdi teh bade disenangkeun. Keur bobogohan mah nepi ka romantis teh. Rokok makan gratis. Jeung deui ayeuna naha geus rumah tangga nepi ka kieu. Apaan perjanjianna oge. Urang teh kawin mah kawin, ngan tempo dahar mah balik ke imah masing-masing. Urang teh sare we hungkul urang mah kawin teh, bareng teh. Heeh, dahar mah ka imah masing-masing. Mending ngeunah pisan. Si eta mah ampun, atawa kieu urang mah kawin mah bae kawin, ngan lamun dahar mah ngadagoan beas di bansos. Ampun ya Allah ya Rabbi. Lain kudu nama didinya AA dina waktu ayeuna kudu nama nanya ka didinya aku teh. Naon? Apan didinya mah keluargana keluarga beunghar. Cenah keluarga beunghar mah moal beak 7 turunan. Kudu nama didinya. Nah dipertanyakan ku dewek nah sangsara. Matak daek teh Kang Cepot kadinya kamimin. Matak daek teh ku sabab didinya teh jelema beunghar. Turunan beunghar 7 turunan moal beak. Nah geuningan ayeuna mah sangsara. Apan turunan kadalapan aing mah. Jadi hartana beak kabeh. Ya Allah ya Rabbi. Geus atuh ayeuna mah maaf-maafan angguran mah. Ieu teh Idul Fitri bermaaf-maafan hampura akang hampura. Akang ada kembali ke Fitri merenya. Oh, jadi kitu hirup teh. Naon? Bieu naon? Heuh urang teh panu urang lebaran teh, urang teh kudu kembali ke Fitri. Oh, Fitri pepotongan akang. Lain maksudnya. Fitri Maruyung siapa? Bener hese. Fitri Maruyungnya ho aing oge sok. Fitri Kania sia. Aduh, aing salah leuy. Awewe mah sensitifnya. Nyahar ya akang atuh. Alah, pan pamajikan aing teh Mimin ngaranna. Mimin kita lebaran hari ini mah kita kembali ke sucian hati, kita kembali ke Mimin we. Berarti sanes Idul Fitri tapi Idul Mimin. Gitu dong. Pokoknya mah aku mah gak mau tahu, pokoknya hari ini harus ada uang belanja buat pakaian, buat apa lagi? Kue nastar, orasan, dan juga kongguan. Gak apa-apa kongguan juga, sinyah ranginang juga gak apa-apa. Asal ayah we jang tenaga era. Hayu ahnya. Astagfirullah tah kitu ka pamajikannya euy. Kudu bisa nanti ngatur moodna nya. Nya atuh Kang. Aya awewe mah pan dina tulang rusuk nya. Tulang rusuk naon? Dina tulang rusuk urang laki-laki. Oh, gitu. Tah lamun pamajikan aing mah dina tulang rusuk. Tulang seblak juga nama euy. La ilaha illallah. Tapi bener mod. Ayeuna sifat awewe mah bener sarua jeung tulang rusuk. Kalau diluruskan dia akan patah. Kalau diantap dia akan tetap bengkok. Oh, jadi kumaha itu Kang?
Solusina lamun urang hayang ngaluruskeun tulang rusuk anu bengkok. Urang teh jiga toge. Kumaha gitu? Toge oge pan lamun hayang lurus teh dikulub heula togena. Dina Cipanas, dikulub, dileop. Dah tuluy si togena angkat geus diangkat teh dilempengkeun lalaunan. Bakal lempeng. Oh gitu kan. Matak lamun pamajikan urang hayang lempeng, cobaan kulub dina Cipanas. Oke ya. Bawa ka daraja cenah ngeueum. Ngarah teu gatul. Nu matak teh Jang. Akang. Hampura deweknya. Nya Kang sami-sami. Dina Idul Fitri ayeuna urang kembali ke fitri, kembali ke fitrah kana kasucian. Mudah-mudahan dosa-dosa urang dihapus. Anu ka tukang-tukang ku ayeuna bulan suci Ramadan dina waktu ayeuna nya. Hampura dewek modnya. Hampur sami-sami Kang. Keun bae hutang nu kamari mah popohokeun we nya. Kang gitu. Nu matak teh hampura itu kasih emas ka Jang Arul ka ieu Chef Oboy, kasih Epul teh utama namanya. Pul hampura dewek pul euy. Tadi hampura Kang cenah. Hah? Tadi hampura. Tadi hampura, wah mau diajak nabeuh deui ku aing sia. Hampura deweknya minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ka pamirsa sadayana nyuhunkeun dihapunten Mang Cepotnya bilih aya kacaletot letah. Bisi aya kasalahan dina omonganna nyuhunkeun dihapunten ka sadayana subscriber Jagat Sunyaruri. Tepuk tangan buat subscriber Jagat Sunyaruri anu luar biasa. Luar biasa. Dina waktu ayeuna subscriber Jagat Sunyaruri anu setia pisannya. Meledak pisan atunya. Subscriberna luar biasa. Oh, luar biasa Kang. Aya subscriber setia, penonton setia. Luar biasa. Wah, ti Subang, ti Kuningan. Ti Arab Saudi aya. Aya. Ti Malaysia aya kamarinya. Ciroyom aya. Di Zimbabwe aya. Hah? Ti Zimbabwe. Ti ieu bau-bau. Oh, bau-bau. Bau sungut aya. Cilisung aya pokona mah sadayana. Cemimin mimih aya cemimih. Aya wae tamanya. Aya deui jeung Hotman Paris teh. Aya ngaranna Hotman Paris nya. Pokona mah teu can subscribe heula Jagat Sunyaruri nya. Singkong aya singkong. Mang Doling aya teh nya. Mang Denny Travel. Aya singkong teh saha euy? Oh, Pautin. Nah, Pautin. Anu nyebut singkong si Epul Pautin. Hatur nuhun sadayana. Pokoknya jangan lupa di subscribe, nyuhunkeun dihapunten samudaya kalepatan, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Hatur nuhun sadayananya.